Motong heula, motong kembang engkol sampai halus. Saentasna bawang bodas puri sareng uyah. Resep ieu oke. Tawa bahan-bahanna dina ieu sayur kol jeung wortel. Air, tepung terigu jeung tepung beras. Bawang bodas ditumbuk sareng uyah, royco rasa sapi jeung merica. Teras campurkeun sadayana, dugi kae dicampur, oke. Dugi datar sapertos kieu, oke. Saantasna goreng bala-bala.